أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأن الله تعالى لا yabghudul habras sabil. Allah pang bendu-bendueunana ka kiai nu lintuh. Cek kiai sia. Atuh ini dina kaos kiai tuh kumaha tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Wallahu a'lamu bimaradi bejakeun Muhammad wa kulu sok dalahar maraneh kabeh wasrobu sok ngararinum maraneh kabeh masitum sakahayang anjeun sakumaha nu geus diatur ieu dahareun anu halal inuman anu halal sok dahar nu halal nginum nu halal wala tusrifu cuman ulah leulewi lantaran innahu la yuhibbul musrifin sanjana Gusti Allah mah teu resepen kanu leulewi dititah lamun tadi khudzu zinatakum khudzu'na fil amr maedakeun kana wajib jang nutupan aurat kabla dituna mah sunah adab-adaban tapi di dieu mah kulu wasrabu aya amr teh di dieu mamar lil ibahah sakadar menang doang eta ngabedakeun antara nu tadi khudzu zinatakum inda kulli masjid amr jeung ieu wa kulu wasrabu wala tusrifu amr keneh tapi penggunaan amrna lain deui nu itu wajib nu ieu mangan ibahah tah jangan lempengkeunana kumaha eta nu hese tuh pasti hese mondok teu ngajem teu teu hese kumaha jangan ngadengekeun ge gadengeun riweuh eta tah pibongkareun nu kos kare itu masyaallah sedengkeun kapan di dieu teh aya huruf atap di dituna khudzu zinatakum inda kulli masjid kadila aya huruf atap wa kulu washrabu wa la tusrifu eta huruf atap teh huruf penghubung antara kalimah nu ieu jeung kalimah nu itu dihubungkeun ku huruf atap ngaranna huruf atap penghubung eta teh aya nu mutlaq jami dan lain sebagainya kok bisa jadi beda nu tadi mah kapan jadi wajib nu ieu mah kok jadi ibahah ieulah nu koleng Masya Allah jukuna tuh batin saya tuh kudu ibadah saya puyang nama kos itu mah eta mah kudu nurun-nurunkeun kitab janggotan emang aya kitab janggotan jelema make janggotan tuh kitab deui sarua ese ya cerita saya ngaji bela silahkan dahar silahkan minum sakayang anjeun asal halal. Jadi dititah dahar jeung nginum teh dititah ku Gusti Allah. Lantaran memang geus jadi adat kekuatan manusia teh ku Gusti Allah geus dibagi-bagi. Aya nu kekuatan dahar jeung nginumna teh kuat samingguan. Sakali dahar saminggu. Aya nu kuat 5 poin, sakali dahar 5 poin. Aya nu kuat 3 poin, sakali dahar 3 poin. Aya nu kuat sapoe sapetingan sakali dahar aya nu kuat sakali dahar genep jam kudu dahar deui jadi sapoe sapeting 4 kali dahar ulah disengsarikeun ulah nu kuat nang Allah nu teu kuat nang Allah tinggal urang kembali ka diri urang aing sapoe sabaraha kali daharna nya balik ka diri urang oh aing mah kumaha manggihna bae Anggi isuk-isuk uduk sikat berang saeutik aya sangus sikat deui aya deui nu mau berkat sikat deui aya deui nu ngariung kasorekeun sikat deui aya deui anak mawakeun sikat tah mah teu reureun dahar burung kulu wasrobu. Jadi
ulah nyengserikan kanu sok dahar loba dahar lantaran di dieu nage dijelaskeun wa kulu wasrabu nu ulah sote wala tusrifu ulah leuleui berbagai ulama nyaritakeun tentang wala tusrifu artina ulah leuleui teh hiji leuwih teuing datang ka kamangkaraan cara Raja Namrud dahar kudu ngeunah bae beres dahar wow nyana susurian ke nyana KWC dicolok deui utah ke istirahat sakedeung dahar deui wow geus susurian ke meunang bangsa saparapat jam 20 menit colok deui jadi hayang dahar bae blon eta pangeran Raja Namrud teh jadi ngaku pangeran nah kos kitulah Raja Namrud ieu Isrop ngaran atawa Isrop teh hukum mustahil ngadahar sakumaha hayang urang ieu hayang caplok hat aya seubeuh na seubeuh ngan sakumaha hayang diturutkeun eta ge Isrop sarua bae kuduna kumaha sederhana bagi tilu cak Kangjeng Nabi di awak urang kokosong beteng teh bagi tilu sasulus jang dahar sasulus seperti lu deui jang cai seperti lu deui jang napas tah lamun urang bisa kos kitu awak teger bae awak sehat bae bagi tilu ye awak ye beteng seperti lu jang dahar seperti lu jang cai seperti lu kosongkeun urang mah kok kosong datang ka katakan malah mah dahar teh aduh budak turun heula digejlug usah kumaha karunggoni lain leuwih teh eta mah kulu washrabu wa la tusrifu lamun urang nyaritakeun sejarah Syekh Maulana Hasanuddin teh manehanana ieu 3 bulan sakali daharna pertama datang ka Banten sabulan sakali pamajikanna saminggu sakali daharna eta nyana nyindiran ka pamajikan deuk iraha ibadahna sia mah atuh saminggu sakali dahar bae deuk iraha ibadahna eta saminggu sakali ge basi disindiran keneh bae ambo atuh pamajikan urang mah teu bisa ngomong kumaha ibadahan ngan dahar malulu saminggu sakali disindiran mikir pamajikanana naiklah sebulan sekali kulantaran naik sebulan sekali Maulana Hasanuddin 3 bulan sekali Masya Allah kari nyindiran deui ikira ibadahna teh sebulan sekali make dahar cak pamajikanana kumaha ieu hara ujung-ujungna Syekh Maulana Hasanuddin mah 6 bulan sekali daharna turutan ku sia jengker sia ulah saturut-turut dah lamun aya hiji waliullah lamun aya hiji jelema suluk lamun aya hiji jelema ndek ibadah ka Gusti Allah 5 poe nya nan candahar kabeneran geus 5 poe candaharnya na ngomong aduh beteng lapar amat 5 poe teu dahar nyaritakeun beteng lapar eta teh cak guruna sia ulah ibadah suluk di pasar sia cicing 5 poe sia ngarasa lapar ulah suluk sia cicing di pasar dahar bae sia eta 5 poe ge teu meunang nyebut lapar jelema deuk jadi wali mah teu meunang henteu meunang geus bae urang mah pan lain 5 poe urang mah lain 5 poe isuk-isuk ngaji ngadahar uduk 2 piring jeung endog 5 sagegede kieu pohara kan eureun ngaji geus kieu deui bae padahal sia nyeri lapar aing 5 poe jelema ibadah ka Allah 5 poe nyebut lapar ngas ulah diteruskeun sia ibadah cak guruna ulah diteruskeun cicing di pasar dagang sia kos kitu mah Masya Allah Gusti Allah kan Sidina Umar nyekelan beteng kieu 2 poe candahar kabeneran kapanggih jeung Sidina Abu Bakar Siddiq
Sina Abu Bakar Siddiq nanya ka Sina Umar aya naon. Mun minta tulung cek kana kunaon? Ieu beuteung geus diganjel cenah ku batu. Emang kunaon? 2 poe teh dah. Kula masih 3 poe. Oh. Geus 3 poe kunaon? Iya tuh. Itu izin Sina Umar kieu we. Satu lah cek teh. Geus 3 poe. Geus pararias. Kapanggih jeung Sidina Ali. Ali, sugan aya dahar. Kitu kunaon? Teh dele tu diganjel ku batu. Sabaraha poe tah? Umar 2, ieu 3. Kula geus 4. Poe. Geus satu cek. Urang bebeja ka Kangjeng sugan di Kangjeng mah aya. Ayo. Datang ka Kangjeng Seri, bae Kangjeng geus dibukakeun ku Kangjeng batu di dieu teh. Batu, kula geus saminggu teu dahar cek Kangjeng mah. Geus baralik bae sekali. Masya Allah Karim. Kos lalagaan tapi memang kos gitulah perjalanan ahli Allah. Gusti Allah nu agung. Ai urang mah pan lain kitu urang mah. Ese gede amat beuteung Ustaz dahar. Alhamdulillah ya rabbal alamin. Eta di kantong ieu ge bekal. Alhamdulillah aya bebekalan di dieu. Naon? Atuh lontong aya roti aya bacang aya. Masya Allah. Wahara amat. Ai itu tuh tas itu ge sarua. Itu mah bangsa roti-roti kering. Budak sabulaneun moal seep. Batur mah 2, 3, 4 saminggu Kangjeng Nabi teu dahar, ari ieu mah bebekalan jang saminggueun ge liwat. Pan jauh jasa tah urang jeung nyana, ai hayang ka sorgana mah akur. Perjalanan anu jauh. Aduh, Gusti Allah sakararisi, sakararisi. Lamun nyaritakeun tentang para wali. Aya anu sabulan teu dahar, setengah bulan teu dahar, saminggu teu dahar, geus lumrah nu sapoe sapeuting mah teu dahar teh, lumrah jasa tah mah. Tapi Sufyan Tsauri mah Tuan Syekh Abdul Qadir nyaritakeun dina kitu Fathur Rabbani. Nya nama daharna gembul. Sufyan Tsauri mah gembul nya nama daharna. Malah mun aya tamu mah kumaha dahar. Wah, gembul jasa. Beurang dahar ke sore dahar deui. Tapi ketika salatna ibadahna eueuh nu tanding. Mun geus salat bae ceurik terus-terusan. Salat ceurik eureun subuh. Kitu bae eta mah daharna gembul beurangna. Isuk dahar, beurang dahar, sore dahar deui. Tapi lamun geus salat ceurik, dadak cek Tuan Syekh Abdul Qadir ulah dituturkeun daharna ku sia. Nu ngaran Sufyan Tsauri mah tah tuturkeun ibadahna ku sia. Ai daharna ku sia katuturkeun. Ai salat. Aja urang mah pan babagi atuh dahar-daharna katuturkeun kiai itu siapa odo. Urang nu babarina bae. Nu babarina bae nuturkeun teh. Kasimpulanna nama nu jelas mah urang ulah ujub, urang ulah suuzon ka batur. Endek dahar bae, endek biasa bae, endek eta mah urusanna urusan kebiasaan. Nu penting ibadah, ta'alluqna qalbu ka Gusti Allah. Nah, nu mantak aya kiai teu naek-naek. Lantaran ka batur ibadah di mana dahar malulu nyana seban lantaran puasa bae aing geus 12 tahun puasa bae cek nyana. Daharna ge aing masa comot. Mana bisa jelema dahar bae bisa ka Allah. Ujub moal naik-naik. Tak urang asa ngeunah kos kieu urang beuki dahar pan. Asa kahatean gitu maksudna. Emang sia mah tolol ieu sebenarnya mah. Itu geus dibabagi. Nah, kulu silahkan dahar nu halal, wasrobu silahkan minum nu halal masyitum sakahayang anjeun, cuman wala tusrifu ulah israf ulah leulewihi. Nu mantak cek Kangjeng Nabi iyakum wal batnah minat ta'am syarab. Sing hade maneh ulah seubeuh teuing dahar ulah seubeuh teuing nginum cek Kangjeng Nabi. Fa innaha mufsidatun lil jasad murisatun lis saqam mufsidatun anis shalah. Lantaran seubeuh dahar seubeuh nginum ngarusak kana jasad, ngawaris kana gering, jeung mumul kana salat.
coba ge urang tas maghrib dahar subuh jasa subuh nginum subuh jasa aja ngadeng sora adzan Allahu akbar aja ge Allahu akbar rokok ditenden di asma la ilaha illallah teu nyaho tak la ilaha illallah ngan datang ka asyhadu anna muhammadar rasulullah bareng murah eta teh nyaho la ilaha illallah pamajikan nama pajar Ki Haji salat teh ka masjid beres di sepi pan tok trok geus beres teh ka haji suga teh ka masjid orenganan ambo rokok kena samping kabelum Ki Haji oplok diudangkeun ka haji udang beak ta samping tak rokok ye emang geus adzan lain geus adzan dia jam sabaraha emang teu ka masjid ji adzan geusan aya adzan geusan teu nyaho eta sebeuting dahar sebeuting nginum atawa teu dahar teu nginum sarua Allahu akbar teu dahar teu nginum lapat sarua ya bade sarua la ilaha illallah jadi urang mah lapar teuing geus sebeuting molor oh bener na tadu manteke iya kumal badda minat ta'am masyarakat ulah sebeuting sebeudahar sebeuting ngarusak kana jasad ngawaris kana gering eta teh jasad teh rusak gering akibat tidak makanan komo ayeuna makanan kimia mah jeung mawa kesel mawa mumul kana salat mantak wa alaikum bil qasdi fihi ma maneh kudu sedengan cek Kangjeng Nabi dahar jeung nginum teh fa innahu aslahu lil jasad sedengan teh ieu ngabereseun kana awak wa abadu minas sarab jeung ngajauhan tina leuwih wa annallaha ta'ala la yabghudul habras sabil Allah pang bendu-bendueunana ka kiai nu lintuh cek kiai sial atuh ini dina kaos kiai teh kumaha atuh wa innallaha la yabghudul habras sabil sanyana Allah bendueun jasa ka ustad ka kiai nu awakna lintuh ku dahareun maksudna loba dahar bendueun Allah cacak-cacak nyana jadi kiai loba dahar komo mun teh jadi kiai asana ieu mah ye boga restoran masalah wa annar rajula la yahlaka hatta yusraba syahwatu andin sanyana hiji jelema bisa ngarusak bisa rusak dirina lantaran nyana syahwatna ieu ngelehkeun kana agamana nah dibere ilmu dititipan ilmu tapi pikiranana kana dahar bae kurang kana agama tapi lamun kieu mah dahar aing nginum aing jang negeran agama aing mah dek dahar dek namateun Al-Qur'an aing dek dahar dek nginum dek salat aing 100 rakaat tengah peuting pokona mah aing dek dahar dek nginum nu seubeuh jang mutolaah eta mah masalah kos kitu mah masalah ieu mah lain pan asal dahar seubeuh nginum seubeuh haju bae sakumaha kotok dek endogan plok ukul dingeunah-ngeunah pananggalna kitu geus teu nyaho inget bumi alam ieu dahar aya carita dina kitab ajaib karangan Imam Karmani aya dokter Nasrani tabib Nasrani nanya ke Ali bin Husain bin Waqid ya Ali laisa fi kitabikum min ilmi tib syai'un kitab anjeun mah kitab Al-Qur'an eueuh nu nyaritakeun tentang ilmu kedokteran sakmet ge eueuh beda jeung di kitab kami Injil dina Injil diterangkeun wal ilmu ilmani ilmul abdan wa ilmul adyan ilmu dua aya ilmu patali jeung awak ilmu kedokteran aya ilmu patali jeung agama syariat Injil mah tampil dengan prima ku kami setelah diteliti di Al-Qur'an laisa fi kitabikum min ilmi tib nu patali jeung ilmu kedokteran lamun nanyana ka urang heuheuhan tapi kulantaran nu ditanyana cucu Kangjeng Nabi Ali bin Husain bin Waqid begala lahu sambarangan
qad jama'a Allah ta'ala tibakullah fi nisfi ayatin min kitabih. Allah geus kumpulkeun ilmu kedokteran, seluruh ilmu kedokteran teu kudu loba-loba dina Al-Qur'an sapotong ayat. Dengan sepotong ayat seluruh ilmu kedokteran tercakup. Injil mah kudu babarabayan, iyalah loba teuing hese nawarna. Al-Qur'an setengah ayat seluruh ilmu kedokteran aya. Weh, sak dokter parah amat sih. Quran mah tampil dengan prima teu kudu ayat-ayatan cara Injil sapotong ayat. Gue cek Tobib Nasrani, cek dokter Wamahia, coba mana ayatna, baca kunyana. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sok dalahar maraneh kabeh untuk menjadikan kekuatan awak lain ilmu kedokteran sinaon. Washrabu inum kumaneh minuman-minuman anu halal, tapi wala tusrifu ulah loba teuing. Lantaran lamun loba teuing cek ilmu kedokteran ieu teh bakal nutupan kana pernapasan. Nah, nu mantap kudu disedengan bae, dahar seperti lu, minum seperti lu, ieu lolongkrang seperti lu. Lamun kos kitu nuturkeun Al-Qur'an, seluruh manusia di alam dunia bakal sehat. Kurang kumaha ilmu kedokteran. Wih jahe jageuna teh. Ulah main-main dengan Al-Quran mah. Masya Allah. Cik eta dokter Nasrani wala yusiu min rasulikum syai'un pitib. Ternyata nyaritakeun tentang awak patali jeung ilmu kedokteran. Mana nu nyaritakeun tentang ilmu kedokteran? Eta mangan patali jeung dahareun patali jeung inumeun eueuh nu nyaritakeun tentang patali ilmu kedokteran. Cek Ali bin Husain qad jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atiba fil alfadhi nasirah dengan bahasa nu saeutik dicokot tina kulu wasrabu wala tusrifu. Timbullah ucapan Kangjeng Nabi. Wa magia naon ucapan Kangjeng Nabi? Cek Kangjeng Nabi al-maidah baitud da wal himyah rasul lidain wa atikul badanin ma'awadah. Cukup dengan sakitu, itulah ilmu kedokteran. Menang nyokot tina kulu wasrabu wala tusrifu. Artina kumaha cenah eta? Ngaji dong. Wah, payah teh dokter. Al-Maidah baitud da. Kadut, ieu kadut beuteung tempat penyakit. Wal himyah ra'su kulli dawain. Pantang ieu adalah sumber daripada obat. Wa atikullah badanin bere kumaneh awak ma awat tahu. Naon nu geus kabiasaan ka awak ngeunahna mana? Silakan. Etalah jang ukuran kesehatan. Lantaran awak manusia dibagi ku Gusti Allah beda-beda. Darahna aya darah A, aya darah B, aya darah O, aya darah OTM. Macam-macam. Liwat teuing teh ilmu kedokteran. Beda-beda kekuatanna, kadar berpikirna lain-lain, kadar awakna lain-lain, suhuna beda-beda. Aya nu akur di tempat panas, aya nu akur di tempat dingin, aya nu akur di tempat sedang. Jelema aya nu betah dina daerah tropis, aya nu betah di daerah panas, aya nu betah di daerah dingin. Sakumaha hewan, onta hayangna di nu panas bae. Ketika dibawa ka nu tiis, nyana ngomong, "Tidak betah saya." Mantak otak nu aya di Bogor, nu aya di Taman Safari, eta teh kekuatanna paling genep bulan dibawa deui ka Arab, ganti deui. Nyana geus ngomong bae waduh teu betah cak nyana. Balikeun deui kula ka Arab. Teu betah nyana, lintuh dibawa ti ditu ti Arab ka dieu. Wah, ditonton kurang Indonesia gede amat, genep bulan koru. Bawa deui. Aya numbungan jasa di negeri anu tiris hayang dinu panas bae model onta. Aya nu hayang dinu tiis bae dibawa ka nu panas mun kebo. Pernah pan kebo dibawa ka Mekah ka ditu atuh jajar etean. Aduh, cek nyana ujang gupak aing. Aduh. Teu betah moal mangi kebo di Mekah ka jeung kumaha ge moal mangi. Ujang gupak cek nyana aing. Oh, sejasa. Teu betaheun nya nama betahna di Cikupa. Lo jang gupak lo bacaknya mah di Cikupa di Bojong eta eta. Tah manusia ge sarua jeung hewan. Ku aya rasa kitu kieu ku ari mah. Dahar ulah loba teuing lantaran ieu kadut baitud da. Coba ku ari pantangan.
naon anu henteu akur jeung diri sorangan urang boga rarasaan eta mah pokona kembalikan ke awak masing-masing ati kula badanin ma'awat tah sakumaha awak sorangan nu ngarasakeun dokter mah hanya mere jalan doang Kangjeng Nabi mere jalan nu ngarasakeun urang kembali ka urang nu mantak cek Imam Ghazali di tafsiran ti dia singa deun teh ngajaga awak lain cek dokter ngajaga awak lain cek sasa cek urang sorangan urang nginum akur henteu sih mun urang nginum cai tiis sanajan Kangjeng Nabi nganjurkeun make cai tiis aya teu akur ulah akur henteu sih nginum cai panas lamun memang akur sanajan diulah-ulah aya akur mah nginum bae akur cinta sih ente lamun ngadahar daging hayam atah teu akur sebab akur jeung ucing ulah akur asak mah akur apa salah daging embe akur teu ka diri urang awak urang akur dahar teu akur ulah daging sapi akur teu ka urang akur teu akur ulah daging munding gitu kene akur teu akur ulah lauk perlaukan urang lamun ngadahar lagut oh ieu mah kakap teu akur ulah akur sek asal walatus ribu ieu cumi akur teh jeung awak urang aing mah asal ngadahar cumi be alergi atuh ulah nyiksa awak sia ai akur mah los tapi walatus ribu kitu kene hurang aing mah lamun ngadahar hurang nu gede henteu nanaon nu leutik teh nanaon atuh aku teh sia mah kigarana tuh manis ditafsir gede jeung leutik segala ngalam bedana gitu urang anu gede mah ngeunah saknya ada tuh mahal tah mah akur atuh los tah tapi lamun teh akur atuh ulah nah contohna urang kamari keur nyaba ka Yordania geus lapar beuteung teh isuk-isuk tarurun ti hotel teh ti kamar ke tempat resepsi geus dihayalkeun dahar pasti ngeunah jasa barang datang ka handap teh dahareun teh masyaallah caknya nama meureun bagus jasa horenganan teu aya beda di Mesir di Yordan kos karari itu bae nu kaluar teh potongan nu kaluar isuk-isuk teh asa gede kieu koneng percis mun dibayangkeun ku urang kos eta asal deuk dahar bae satu sisi beuteung lapar di sisi lain pasti kapanggih jeung eta deui bener bae percis potonganna kos eta ngan dicorok doang gitu bareng ngalat ya sok aya ngahayal saeutik akur amat ye gedena jeung konengna akur kulantaran eueuh di dahar dia dipaksakeun ku urang sanguna teh akur jeung sangu urang sayur teh akur jeung sayur urang letahnyana jeung letah urang tepan beda atuh tungtung nama sanajan daging sanajan sayur untung be aya anu mawa teri dicampurna jeung teri kede bae tah iletah akur dan dumana akur kuman urang Arab mah dahar jeung roti urang Arab mah korma teh dahar coba paksakeun ku urang-urang dahar korma jeung roti isuk-isuk bahasana jam 11 mencret kajian kokomah ge tuh beda tuh kan nah mantap ieu ati kullu badanin ba'wata sakumaha kabiasaan urang naon wa akur asal walatus ribu kurang kumaha cek alih ke dokter Nasrani kurang kumaha untuk menjaga badan satu makan yang sesuai dengan badan masing-masing dan jangan terlalu lebihi waduh yang kedua adalah pakai pantangan kalau memang di situ gak akur dengan pedas pantangilah pedas kalau memang di situ tidak akur dengan daging kambing pantang daging kambing pantang nu mantak di riadohan urang deuk ka Allah mah make riado make pantang seluruhna pantang kabeh ieu hampang awak teh lamun akur nu teu akur mah dahar bae sih ulah keur zaman baheula keur ngora dongeng seetik riado di Cirebon jeung babaturan dibere sanguna ngan sakieu doang kan hiji sakcomot doang magrib sacomot aya nu geus ngurandang ka sumur teh geus teu kuat kula mah kuat bae eta babaturan 10-an kageteun ente mah cenah kuat amat aing alhamdulillah pokona ku Allah mah masing-masing dibere kekuatan geus ulah hese nyana ngurandang nimba ge geus teu kuat teh nimba ku kula ipang nimba ke musan mang 3 poe 4 poe 5 poe saminggu teh ente mah cenah kuat wih atuh dibere dibagi-bagi ku Gusti atuh lain kok bangunna ceng haram iya tuh masalah geus skala luar tah saminggu 20 hiji poe 40 poe geus skala luar mau sehat bae pan geus baliknya mah karurug lo henteu
nya nama kuru tinggal tulang doang 40 ekor mah teh sehat bari nungguan mobil aya teh pancan depan sehat amat tuh aing mah dahar sih panceun teu kajawan moal aing moal kanyahoan pan itu bisa kos gitu pan dahar ge diluluskeun bae teh ku kiai atuh lain deui aing mah dahar teu kanyahoan ku kiai ya aing ge nyaho kiai ge dahar itu aing mah tuh kompetisi jeung kiai ulah sok nipu awak aing teh inget ka ieu atikul badan mawat tau dipaksakeun sacomot sakieu urang teu kuat ngomong pae aing mantak beres tah zat meme salat isya kulo mah ka warung heula geus tungguan sia di dieu geus ka warung dahar cepet dahar bangun teu dahar teh kitu bangun teu dahar datang ka kuari nya lamun inget sok maraheun da sia nipu aing ngadena aing teu paeh cek nya tuh urusan pribadi tuh kos gitu mah tuh atuh aing kasbeh ragak deui mangkani kita maca kulu pan sapeuting 1000 pan ragak kocrek kodas ya orang wiridan teu beres awak teu beres ai urang mah tegep atuh biasa kulhuna ge 4 bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad nya ge kageteun sia tanaga gede amat cecekeun atuh dahar jinganan nipu tau kos gitu tah itu kuat ulah sing dipaksakeun ai akur urang ternyata diluluskeun ku kiai lulus cek nya hasil isi horohna lulus tuh Masya Allah, dalalakun keur ngora eta kos kitu lulus we biasa. Nyana mah nyana anu daharna sacomot nu aya nu teu lulus duaan urang Bandung. Teu lulus, ieu mah teu lulus nya kudu ulangan terus ya. Nya teu dahar nya teu lulus. Masya Allah. Iya ya pantang, panjang. Lamun di non gitu ngaranna dipetakeun praktekna bahasa Kangjeng Nabi Al-Maidah baitud da wal imya rasulul dawa. Wati kula badan ma'awata panjang Imam Ghazali nu nerangkeun panjangna masyaallah pohara jasa dokter teh akhirna pakola cak dokter masyaallah macaraka kitabukum wala nabiyukum Jalinus Tiban pohara amat horenganan kitab anjeun teh ngaleuwihan dokter Jalinus pan sumber ilmu kedokteran teh Jalinus ngaranna dibejakeun tah seluruh ilmu kedokteran teh dina Injil di Jalinus berarti ngaleuwihan kitab Jalinus yung pohara jasa Al-Quran akhirnya asup Islamnya tuh batur mah kos gitu debat lantaran ikhlas dijawab sapotong ayat kulu wasrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin asup Islam Masya Allah ieu keur carita jeung kafir keur carita jeung papada jelema muslim papada jelema mukmin ngannya nama aya di golongan maksiat mayoritas manusia teh kapan maksiat mayoritas tuturkeun ku urang omongan-omongan jelema tukang maksiat moal ecreug gajeun ku kumaha tinggalkeun jelema nu tukang maksiat mah ngomongna ge ngaraheutan kana hate senam kana jajantungna ge belu urangna ge bahasa belu teh hebat teh belu tah geus kebal teu kaluar teh belu aing belu aing mah eta moal beres nutur-nutur kan geus ngomongna ge kos kieu ulah sok nutur-nutur kiai anu ortodok moal maju sia kajen kumaha ge kuari di dunia geus ngridit kabeh kiai geus loba nu ngahalal-halalkeun ja aya Qur'anan aya dalil komo kiai di Golkar mah tah mah geus 150% ngaleuwihan 100 tah mah geus organisasi ge berbagai organisasi geus ngahalalkeun aya ge tokoh-tokoh NU nu ngaharamkeun tah mah kasup kana ortodok nu baheula sia nuturkeun kiai kos kitu moal maju negara moal maju diri sia tuturkeun ya urang ya kemajuan negara kemajuan bangsa kemajuan urang perekonomian jeung perpolitikan urang nutur-nutur nu kos karar itu moal aya anggeus teh yudillu an sabilillah nyasarkeun kana jalan agama Allah cilakas ya nutur-nutur kos karar itu ye emang kumaha gitu lah nutur-nutur kiai nu kos karar itu cek cenah moal maju segala partai diberihan bae ku nyana partai mah kumaha negara
organisasi diberian bemal beres tuturkeun kieu kos kitu mah geus bae ieu urang ngeunaheun bareng urang ngabajukeun bangsa jeung nagara duit meunang urang ibadah tenang urang kadang-kadang pan urang ge atuh ndek dijadikeun di nagara naon geus ulah nutur-nutur kieu kos kitu yudillu an sabilillah cilaka emang kumaha gitu engkeuy-engkeuyan bari teu nyaho maksudna kudu dikanyaokeun heula atuh maksudna kira-kira akur jeung agama milu teu akur ulah nah ulah kitu ayeuna partai lain ulah bener teh ketika partaina bener nu ngalaksanakeunna bener apa teh ketika bener milu ketika teu bener atuh ulah salametkeun diri urang ge nu tanggung jawab di akhirat jalain pimpinan partai nu bakal nyalametkeun di akhirat teh lain pimpinan organisasi nu bakal nyalametkeun di akhirat jalain bupati lain camat Allah belah dia makhluk Kangjeng Nabi akur henteu jeung kayang Kangjeng Nabi akur jeung kayang Kangjeng Nabi tuturkeun tah akur hehe ulah jangan di ortodok sadaekna siang ortodok aing moal kebel siap modar kajeun kok kapanggih jeung Allah sia ulah sacablakna sungut sia ngahayu-hayu karena dolalah cilaka sia tah lamun geus kos kitu serem ieu mah malah nanyakeun kok can aya ngajak-ngajak aing geus aratel ieu aya gerak-gerak ieu asana motor aing teh teu kabensinan kuno kos kitu tersep aing mah jadi teu eungkeuy-eungkeuyan teh tah aing mah lamun geus waduh hidup tah aing mah asana gairah hirup mantap itu nu penting mah asal aya uang eta bae lah bensin uang makan jeung aya uang cecep saeutik lah geus teu mikiran akhirat kuari mah Gusti Allah tuturkeun omongan-omongan mayoritas lamun anjeun nuturkeun aksaroman fil ard mayoritas manusia nu aya di muka bumi ieu yudillu bakal nyasarkeun ka anjeun ka bawah urang ka ciwit ka bawah daging ka ditu urang nah teu dididik ku ilmu tasawuf teu dididik ku ilmu thariqah ngeungkeuy jeung nu kararitu hayang nyaho eueuh tungtung kuari pilkades kamari pilkada kamari pilgub sakedeung deui bakal pemilihan partai sakedeung deui pilpres balik deui pilgub deui pilkada deui pilkades deui partai deui pilpres deui balik deui hayu bae modar masih kaya aya di dinya rugi urang ji deuk kumaha ai geus atuh kudu kumaha ieu nagara teu kudu kumaha ieu urang pajukeun deuleun nu jujur jeung nu adilna di partai mana pimpinan nu jujur jeung nu adil ayo tuturkeun nu bangun deuk ngabangun negara jeung bangsa tuturkeun ku urang satungtung aya mah enggak eueuh teh heulanan atuh kamari nu mantak nuturkeun Gustur kiai salat jana mah ahli Allah ngomong ka kaler ka kidul celenah-celenah celeneh eta mah urusan pribadina tapi nyana boga tekad ngebangun bangsa jeung negara buktina pan pecat ya pecat geus bila perlu pecat kabeh ceker tinggal aing bae sorangan Amerika kaget kok ieu dipecatan aya naon ternyata nyahoeun nyana teh karena sandi-sandi politik nu keur hancur-hancuran departemen penerangan ini adalah markas tikus dan lain-lain sebagainya oh berarti bener ya Gus Dur buta mata ieu mata hate bentak nu kuari mah betah mata ieu buta mata hate mana kuari nu endek ngabangun bangsa jeung negara aya tuturkeun jak kudu aya pamimpin mah mau tidak mau tetep kudu aya mun eueuh urang doraka jieun ku urang baca heula ku urang kumaha tah ke kukula bakal diterangkeun hiji-hijina tenang asa ulah kaburu pae we nu kolot ya setahun deh bakal kayak Abu Rizal kumaha sosokna kemudian atuh Pallo bagaimana tete kemudian atuh ayeuna mah
Prabowo bagaimana karakter bangsa dan lain sebagainya diceritakan insya Allah. Kemudian desas-desus Begawati dek naik deui engke diceritakan kukula. Bahkan SBY nangis ngumpulkan beberapa tokoh karenanya nangis 2 periode untuk bisa bakal naikkan pamajikan diceritakan kukula bakalna tenang pokoknya ngaji bakal cerita negara engke bakal urang terakhir Bung Jenggot orang kudu atuh jeung negara je tuh kuat tuh pamimpin mangke diserang tepuku teu karu ieu ngan nu mana tah mantap tenang ke dibacakeun ku kula dibacakeun sebab kula geus musyawarah jeung para syaitonir rajim aduh Gusti Allah negara urang tetep kudu di rumah mantap kula kaget per provinsi dicokot satu tokoh ulama, tokoh masyarakat se-Indonesia yang memikirkan bangsa jeung negara. Kaharepna bakal kumaha sebab perekonomian Indonesia 70% sudah oleh asing. Untuk memulihkan kembali di luar tokoh-tokoh partai, di luar kandidat nugas nongol. Urang musyawarahkeun barangkali aya jelema anu terpendam anu kira-kira bisa diusung ku urang urusan partai kecil eta mah urusanna sakadar urusan persyaratan birokrasi engke ge bisa diterapkeun lamun memang aya nah ieu teh keur berpikir sampai kadinya lain leutik-leutik pemikiran ieu teh yuk urang berpikir Indonesia deuk dikumahakeun tah lamun urang diajak berpikir kadinya pan puyeng yang diajak berpikir kan jadi rumah ya teh politiknya kurang geus acak-acakan perekonomian geus acak-acakan budaya geus acak-acakan ieu teh diputuhkeun sosok pemimpin nomor 1 nu bakal bisa minimal ieu teh 50% baheula berarti atuh deuk ngarobah naon ieu deuk ngarobah karakter sistem lain lalagaan kamari ge urang ngarobah sistem melalui reformasi kos kieu hidup dirobah sistem lain letik-letik ngarobah eta teh keur dipikiran ku ari sebab ieu urang lamun terus kos kieu sosok nu aya teh ieu kos kieu kabeh geus dibaca nu mantak ku ari dibutuhkeun ge berarti sosok nu aya teh ieu teh ham-ham ham-ham ieu teh bakal bisa apa henteu mawa negara lain lalagan maka Ki Hasyim Muzadi bakal dimunculkeun deui, Din Samsudin, Tifan bakal dimunculkeun deui. Kumaha ieu jang negara? Engke bakal Kisah Hal Mahmud bakal dimunculkeun deui, orang Muhammadiyah Amin Rais bakal ngomentar deui. Ieu teh kunaon ieu sosok nu aya nu nongol ku ari diperkirakan kurang pati mampu bisa mawa negara. Ulah lalaga ieu teh keur neangan jelema nu otakna sarua jeung otak herang kos bool monyet. Nu bakal ditenden di tengah-tengah lapangan. Anu bakal kadeuleuh ku manusia balerea. Aya otak di tengah negara horengana. Tak ieu nu keur dipikiran teh. Ieu ngaji tafsir ka mana ieu? Tuh ya mun urang nuturkeun nu karetu yudillu an sabilillah cilaka entak kudu dikuatkeun batin urang hirup bae aing tetep takwa ka Gusti Allah dah moal ka bita aing mah kudu kos kararitu moal ka babawa aing mah kudu kos kararitu diasingkeun bae asal dipake ka ridho ku Gusti Allah titik tah neangan karakter nu model kos kitu ulah haju ieu mah cenah urang mah asal kukumpulan bae hitung-hitung eta bae aya nu hajat teh gumbrang-gembrung kayak urang kukumpulan deui plak tudung nah naonna ku ari teh aya nu kos karar itu tah kos karar itu kiai bahasana geus urang mah seperti mah kukumpulan bae di dekat plak tudung kayak bubar kayak urang kumpul je ieu kiai ondo amat pikiranana
Cilaka Muhammad nutur-nutur wawasan, pikiran, pendapatku permekah. Ulah wa intaya wa illa yakhrusu. Nuturkeun anjeun ka maranehanna teu aya deui kecuali nuturkeun sangkanya nama teu make aturan-aturan. Jeung deui sama sakali. Wah naon kecuali bohong. Inna rabbaka sa'nya pangeran anjeun Muhammad wa a'lamu maha mengingat nyaun mayyatillu an sabili jelema ka jelema nu nyasarkeun apaleun uningaun a'lamu bil muhtadin ka jelema anu dibere pituduh atuh kudu jeung Allah sasar dasarkeun apal Allah anu menang pituduh nuduhkeun apal Gusti Allah ke ayjasi kullan minum bakal dibales ieu jelema nu nyasarkeun jeung nu nuduhkeun tetep bakal menang balasan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala sesuaikeun jeung aturan Muhammad fakulu mimma dzukira Rasulullah Saya silahkan dalahar hewan anu ketika disembelihna dipencitna disebut ngaran Allah terhadap penyembelihan tersebut yakni eta teh sebagai label mukmin maca bismillahirrahmanirrahim kerta dibaca lagi sebenarnya mah masa nu penting nu bencitna jelema nu iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun engke zikir Rasulullah eta mah hanya sekedar alamat sebagai label keimanan. Bismillahirrahmanirrahim sunnah. Mantak sing hade urang lamun ka Bali mayoritas Hindu di ditu pepencitanana teu sah. Sing hade di negara urang mah Bali atawa ka ditu ka NTT sing hade atau ka ditu ka Manokwari NTT atau kitu besi pepencitana model urang ka luar negeri ka Amerika ka Inggris ka Jerman sing hade pepencitana termasuk ke Singapura sing hade lantaran dirinya mayoritas adalah non muslim pepencitana haram teu meunang didahar kurang halal ngadahar ketika hewan nu dipencitna ku jelema mukmin jelema muslim ieu ayatna fakulu mimma dzukirusmullah alaih in kuntum bi ayatihi mu'minin lamun aya ranjeun kabeh ngimankeun ka ayat-ayat Allah teu meunang sambarangan urang sing hade nyabakan negara-negara nu mayoritas kafir barang daharna kadaharan nu pertalian jeung pemotongan sadajan di urang ge pemotongan model di urang pemotongan sekaligus make mesin teu sah mimiti pemotongan di urang teh dilesukeun heula hewan sanggeus teh dilesukeun digejreg brek digejreg asup brek sakali asup 10 jebret teu sah pemotongan sing hade pemotongan mah teh di urang geus dikuasai ku kafir daging-daging anu dikirim ti luar negeri ka urang import nah ieu geus sing hade nu mencitna di ditu saha sing hade urang meuli daging mun endek apik sing hade surang meuli di pasar ge tah hayam potong sing hade nu motongna saha mun endek apik sebab aya kieu dongengna dongeng teh pan lain dongeng sambarangan ieu mah hampir kanyawan ku kabehan tukang ayam potong meuli 100 misalna nu paeh 10 dipotong bae padigunana pan eta teh geus lain rahasia kos kitu jambung rugi pan meuli 100 paeh 10 atuh mana untungna mantak dihejikeun bae sulal bom lah mencit teh ge penting ieu cara nu ngajual besi ti penting dijual mah nya jual beli transaksi ti penting mantak Gusti Allah ngaulahkeun ge
jual beli ti peting penuh kecurigaan ieu mapan tukang besi tadah ti Isa datang ka subuh beurang mah malah masa daekna peuting cek nya ieu nu loba mah sakali datang satruk dua truk ti peuting transaksi lagi malah udah kurang sedikit mah udah nggak apa-apa halal aja waduh pokoknya juga lu barang haram udah kurang sedikit mah udah halal aja kita saling halalin ya iya udah tolong udah coba eta kuku nggak jual nang maling nah eta geus kumaha eta transaksi model kos gitu Gusti Allah nah ieu pepencitan model kos gitu sing ade urang dek apik mentak datang ka kuari teu pati beuk kita kula makata ka hayam negeri sebab almarhum abah asal hayam negeri embung henteu almarhum abah mentak kula lagi nurutan kula lagi kecuali nu gede daek teh mah kula ditanya bah eta kunaon emang hayam negeri kumaha henteu kumaha sih ceuk dengan eta we lamun urang nu mencit daek tapi lamun nu di pasar embung diturutan ulah embung nama tuh teh eta dongengna kos kitu tah meuli 110 dipencit teh malah aya anu ti peternakan nu dipiceun dipulung ku nyana dipencitan dibawa ka pasar atuh pa di urang ngadar bangke mentak salat lagi Allahu akbar cecekleutkeun kos aya negeri eta gara-gara nama tah dargos gitu tak sehingga ada tak kadaharan Masya Allah itu lain rahasia tak kos gitu tak entak sing ade orang mulai deka Allah diapikan ku urang daripada urang ngadahar menang mencit hasil ti batur di pasar maningan meuli gabusiem nu gede atuh cenah kieu teh leuwih mahal atau meli bandeng sepugu tamangna daripada nu can jelas ieu keur carita apik hayang memperbaiki ibadah urang supaya mantep ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ulah nuturkeun mayoritas cek tadi ge nuturkeun mayoritas mah wa in tuti aktsaroman fil ard yudillu mun anjeun Muhammad nuturkeun suara mayoritas mun anjeun nuturkeun suara-suara kafir Mekah secara mayoritas lobana manusia eta keur khusus baheula kuari suara-suara kafir mayoritas di urang teh kapan suara kafir kuari teh ieu teh anu keur menggebu suara perekonomian Yahudi kafir di Indonesia urang teh geus teu bisa make takrib kuari teu bisa make takrib ya kuari urang make takrib teu bisa make patul muin geus teu bisa hanya perorangan doang urang antara urang jeung urang secara nasional geus teu bisa sebab negara urang negara nu dikuasai ku kafir naudzubillah min ya, tinggal urang memperbaiki diri fakulu mimma dzukira smullahi alaih in kuntum bi ayatihi wa ma lakum wallah